Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Wa an Abdullah bin Unais qala diriwayatkeun ti Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais gadeuh kieu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaula teh kantos nguping Kanjeng Rasulullah ngadauh kieu. Yusyarul ibadu yaumal kiamati yusyaru bakal dikumpulkeun sal ibadu pirang-pirang hamba di poe kiamah hufatan bari kayaan talanjang kaki tidak beralaskan kaki kema di akhirat teh eueuh sendal eueuh sapatu da geus eueuh tokona durjana geus dihancurkeun urotan talanjang badan ayo urolan ayeuna kitu teu baju ayeuna kitu teu cawat-cawat acan gurolan tur ayeuna kitu teu disunatan maksudna teh gubal gabel atuh cenah isin mun kitu mah cek Kanjeng ka Siti Aisyah isin so teh menyalira cenah atuh nyai pamisadayana ayeuna moal jiga urang hitut sorangan isin so teh ari kabeh dotat mah jadi sebuah seni bihima kalon itu hufatan urotan payunadihim mangkaina nyauran kaitu ibad samunadin dat nun sasaburan bisotin ku suara yasmaun nguping kaitu saut saman jalma baudan utabi hituman kama yasmaun sakma perkara nguping kan itu saut saman jalma korban nu deukeut man aya nu sasaudan suantena teh ka kuping kudu deukeut ka kuping kudu jauh gitu. Sarua dek kudu deukeut kudu jauh jelas pan ari urang mah mun jauh pan teu ka kuping ceuli urang menang nyeting Allah teh jauh pisan teu kadenge deukeut tarik teuing tah keur Allah mangke di akhirat bohna kitu pan seueur makhluk teh sadayana pangtungtungna bohna kitu jelas ke kupingna teh kitu Allah mah sasana teh pideu Allah kumaha teh tamudadin teh ana al maliku adayanu ari kaula teh tal maliku raja adayanu anu tukang ngabales akulah raja nu maha ayeuna membalas layan bagi liadin tepantas liadin ke hiji jalma min ahlil jannat teh ahli surga naon ayat hula asup itu ahad al jannata ka surga wa hadin sareng pikeun hiji jalma min ahli nari teh ahli neraka ayat hula ayeuna naon ayat hula asup ahad an neraka neraka wa indahu madlamatun bari eta tetep ka itu ahad teh madlamatun ari aya kadoliman cina manusia gitu ahli surga teh asup ka surga ahli neraka ada asup ka ahli neraka lamun masih aya kadoliman kudu dibereskeun hatalat mata nepikeun ka hiji tepakan hiji tepukan hiji teugelan pernah nyapok cenah wayahna kudu diadili dulu pamapokoha atuh perkara saluhureuna komo kitu mah neugeun ngabunuh ngabega ngaroga alam saluhureun itu latmah walayadimu sareng teu ngadolim saroboka pangeran anjeun ngahadan ka jalma Allah mah moal ngadolim kulna ngucap kami cek sahabat ya Rasulullah kaifa wahai Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa kumaha cenah kitu teh sedengkeun wa innama nati hufatan uratan gurolan kami teh engke bakal datang di poe kiamat teh hufatan talanjang kaki talanjang badan kayaan ayana kitu kulub ayana can disunat qala ngadauh Kanjeng bil hasanati wasayyiati jazaa'u wifaq ku kaalusan-kaalusanna jeung kagorengan-kagorenganna jajaan wifaq kok cukup nu jadi babales anu ayeuna pas nu cocok ya tergantung amal cenah kiamat di ditu.
wala yadlimu rabbuka ahadan sareng aya nama adilum sa pangeran anjeun ka jalma Allah mah moal niat ngadolim atuh simpel nama ketika di dunia beramal alus mah atuh moal kitu-kitu teuing moal katalang sara teuing matak aya dicaritakeun anu tumpak kendaraan anu diieuh-ieuhan ku aras lamun di dunia kieu aya ketentuan jadi moal ngadolim Allah diraku atuh diakurkeun kabeh mah non gunan amal di dunia wa anhu sallallahu anu qala diwakeun ti kalimat sallallahu anjeun ana ngadawuhkeun man doroba sauton sing saja meneungeul man nu neungeul man sauton ayeuna kalawan pecut ku pecut hawak jebrot julman karena arah-arah ngadolim uktus minhu yaumal kiamah mangka bakal dibalas naon saha minhu itu man yaumal kiamah dibalas engke dipacut deui wa bima sareng eta tina saparina perkara zikira anu tos ditur itu mah anak Kisra itahoda muadiban aya hiji raja hiji Kisra kaisar mencek urang eta ittahoda muadiban ittahoda ngalap itu Kisra muadiban ka seorang ayeuna tukang ngajarkeun adab liwaladihi pikeun ayeuna putrana pamagetna putra pamagetna Kisra aya hiji raja boga budak cek urangna mah nyitah guru khusus muadib pendidik keur ngajarkeun adab cek urang mah ajengan tanapi ustad sina privat ya alimuhu supaya ngajarkeun muadib ka itu walad wa yu'adibuhu ngajarkeun adab mualim ka itu walad meh ngajarkeun ilmu ngajarkeun adab maksudna teh wayahna cenah ente urukan cenah budak urang ajarkeun adab oh mangga cenah tuan palama balagol waladu samang-samang sayeuna nepi sal waladu eta budak algoyata kana puncakna pil fadli wal adabi dina kautamaan jeung adabna beuki dieu beuki deui geus mulai jaya yang ngaranna budak kaisar atuh putra mahkota kitu bisa ada badag ya istah dorohu mangka ngahadirkeun ka itu ayeuna kitu walad sal muadibu lain hadir kata istah dorohu mangka ayeuna nitah sin bimana tolak nyupri ayeuna hadir ka itu walad sal muadibu eta ayeuna nu ngajarkeun adab yaman di hiji poe cek eta guruna budak dihaturanan cenah kepada putra mahkota silahkan datang ke rumah datang eta budak raja kaisar teh kadinya nah barang kadinya wadorobahu neungelan itu muadib ka itu walad dorban wajian kalawan teungelan anu matak nyerikeun datang kalina jebot putra mahkota gebugan min gairi jirmin wala sawin kalawan tanpa berdosa tanpa sebab teu dosana naon eueuh sebab naon teu angin ngidul ngalernya pak habak we datangna atuh pahakoda al waladu pahakoda mangka ngunek-ngunek dendam sa al waladu eta budak alal mualim ka eta mualim guruna keun sia ku aing sia balas teungeuna aing teu dosa teu naon cenah pak habak ilaan kaburo duikeun ka gede ayeuna itu si walad ngabadagan singkat cerita wa matabuhu maut sabuhu bapana walad kaisar maut otomatis atuh kerajaan turun ke anakna atuh patawala mangkaena ngawasa itu walad al mulka kana kerajaan badahu sabada abuhu otomatis jadi raja ya bapana maut
Cenah aing ayeuna geus jadi raja ya. Hah, sia. Pas tadoro mangka ayeuna nyungkeun minta hadir itu walad al mu'allimah kamu alimna. Pengawal, coba panggil cina guru saya yang dulu suka mukul saya. Ajar cina, belum tahu cina baheula aing keleutik ayeuna sia. Balas. Pakola cek itu walad lahu kamu alim pas datang. Aduh cina aduh raja kaisar piaya kersah naon cina ayeuna kaisar teh nyawaran abdi. Cek ayeuna eta budak teh anu jadi kaisar maha malaka ala andorob tani piyomi kaza. Eta naon? Apa motifmu? Apa yang mendorong? Maka aja naon? Alasanna maneh bet neungeul urang cenah piyomi kada poean harita cenah poean anu ditah datang jebot-jebot cenah deuteungeul teu dosa teu naon cenah kaula teh mun kitu boga salah cenah. Dorban wajihan kalawan tenggelan anu matak nyeri cenah min geri yaromin jirmin wala sabab tanpa aya dosa tanpa sabab. Ih cenah habok we cenah naon cenah sia aing geus jadi raja sia ayeuna deboi sia aing bikeun ka sato galak wani-wani kau cenah. Tobat bakola lahul balik cek eta malim ngomong lahu kaitu walad iklam ayuhal malik ketahuilah kanyahokeun cenah wahai raja ku eta cenah raja teh bade tumaros eta rumaos cenah kapungkur teh abdi teh sok neungelan salira naji ali teh kieu cenah atuh pamehoyong uninga mah annaka lama balak dal goyata saesuna ayeuna anjeun teh kalawatos samang-samangsa anjeun teh tos dugi kana ayeuna puncakna bil fadli wal adab dina kautamaan jeung adabna beuki dieu teh cenah ayeuna raja teh beuki ayeuna sopan adab beuki pinter meureun cenah atuh da seueur buruna seueur dipripatkeun ku sepuh cenah komo ayeuna cenah janten kaisar padolna utamana teh alim turinga kaula anaka saesuna anjeun teh tatanan lu bakal meunang anjeun al mulka kana ieu kerajaan bada bika sabada bapa anjeun abi teh cenah uninga penerus kerajaan mah moal jauh bakal sarira da beulah mah moal jatuh jauh dari tangkalnya. Apa cenah anjeun teh bakal jadi penerus kerajaan jadi seorang kaisar buktos cenah ayeuna matak cenah parotu mangka ngarepkeun kaula an adi kokum kana ayeuna nyicipan ngarasakeun cenah kana ngasaankeun ayeuna kaula ka anjeun tomat dorbi kana ayeuna rasana diteunggeul wala mazulmi sareng nyerina didolim hatta latad lamu sehingga ayeuna tuan salira teh teu ngadolim ka hiji jalma badu saatosna ku kaula diteunggeul pangapunten raja sanes bade ayeuna nyiksa raja eta teh cenah kieu raja abi teh uningan ayeuna kitu raja teh kapung menuju Mahangkalim ieu cenah penerus raja teh ieu mah ngajarkeun cenah abdi mah pan abdi teh cenah diajarkeun deui piwarang ku ayeuna sepuh teh supaya seorang muadib ngajarkeun adab tata krama kahirupan supaya engke pas ayeuna janten raja ayeuna kitu salira teh teger kuat penuh dengan karismatik bijaksana mata ku abdi diteungeulan teh cenah ya meh ayeuna anjeun ngarasakeun ayeuna kitu nyerina diteunggeul nyerina didolim kitu antukna kulantaran pernah nyeri diteunggeul raja teu tunggal teunggeul sangeunahna ka bawahan nyerina ayeuna didolim raja teu ngadolim ka rakyat kitu maksud abdi mah cenah raja pakola cek eta ayeuna kitu walad lahu kaitu ayeuna muadib jazakallahu khairan tobat mudah-mudahan ngabales ka anjeun salah ka ayeuna khairan upang saya hampura cenah geus sudon we kaula cenah ka anjeun teh sugan teh cenah ngewa teh kumaha teh sing horeng ngajarkeun adab
katam picina atuh sepuh guru teu mah maro terus marentahkeun walad rajatnya lahu keur itu alif bija izatin kalawan hadiah wasoropahu jeung ayeuna wasoropahu teh talik ha wasoropahu sareng ayeuna mikeun keun itu mikeun ayeuna kitu mere harta itu ayeuna kitu walad ka itu muallim cenah lantaran ieu guru geus berjasa pengawal bawa cenah mas bawa duit buru hadiah Al-Fatihah bi barakati umil Quran Al-Fatihah